Kang ngawing-ngawing aya nu nyorot nya kana tarang-narang uing Kang ngawing. Si Banteng Wulung bari ngusapan tarangna. Anu peres ngareret ka tempatna si Rawing jeung Jumadi katut odon di mana tadi leureuna. Si Banteng Wulung kaget mulai mikirna sabab didinya eueuh sasaha ngan ukur manehna we sorangan. Aduh, itu tinggal si Banteng Wulung wak ieu. Namanya Kang ngawing-ngawing oi. Kang ngawing-ngawing ngabur ninggalkeun uing, aduh, kumaha nguing teu bisa balik. Gamana Kang ngawing-ngawing. Oi, Kang ngawing-ngawing. Oi, Kang ngawing-ngawing ulah ninggalkeun anteng, Kang. Si Banteng Wulung ngagerok. Ngan waktu ningali kalebah tempat nangtungna si Rawing jeung Jumadi katut odon anu memang jarakna geus rada anggan. Si Banteng Wulung gancang orejat hudang bari ngagerok. Wah, Kang ngawing-ngawing mangeroyan uing oi. Mentong ninggalkeun uing Kang ngawing-ngawing. Dago-dago atuh uing nu mamokeunnya mauing nyieun ditinggalkeun. Mulang itu Kang ngawing-ngawing. Gajeleng. Si Banteng Wulung ngagajeleng luluncatan mulu nyamperkeun kalebah tempat nasi Rawing. Tadina merek ditinggalkeun ku Akang Teteng, ngan dipikir di ku Akang kerunya cekeng teh sabab dinten teh anceng teh bela ka Akang. Oh, ngulang itu ngatu Kang ngawing-ngawing. Mangnya ngarek tega Kang uing Kang singarunya be ngatu Kang uing Kang ngenggeuskeun teu boga neon-neon jeung nyaha Kang. Nyantong kalah ka sare atuh batur ngobrol di kalah ka resar. Nehman mah. Nehman kalah ka resar tuh mun Kang aker brol ngob entong bari jeung resar herdung banan engke kurang direbe tut. Engke muncak kali-kali dikitu ku Akang mah ditinggalkeun sia nya Anteng. Ulah digap anglin ieu teh. Atawa lanja-lanja yo ka Gunung mun hali. Urang ayeuna bener-bener balap jeung waktu ya kudu paheula-heula sabab nu lumampah nuju ka Gunung Halimun teh urang bungkul ka hati pangarahan di komandon. Ka hati teh pangarahan di komandon yo. Si Banteng Wulung ungleuk bari nembalan. Nyiap komandon. Ngan eta naon bahasana kitu geuning siga bahasanya panyolanana. Lain niap atuh siap gitu. Itu dah bahasana kudu kitu maneh masugan. Nyaritana Kang ngawing kuing diperengatikeun moal deui-deui uing nyare ngamun ngeukeul loro. Nyalus. Ayo urang neruskeun di lampahina mah. Sakumaha biasa Anteng lempang pang tukangna awaskeun kayan bisi aya mau ngamuk gajah mah tak sukus si bulu-bulu. Nyiap komandon. Keukeuh eta. Nyiap. Aduh, ayo ah. Kang Jumadi, Kang Odan, urang ngeroyoh dia. Aduh, ampun, ieu mah yo, cara nurut ka komandon. Awas ya Teng, lamun Nehman resa ide, ku ingat ditoblak sia, betlok. Opatanana bering harita lalumpang deui akhirina beuki deukeut kalebah tempat ting hargungna Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh duanana luhurtan. Sanajan can pati deukeut jarakna tapi si Rawing geus bisa ningali kalawan jelas yen di hareupeunana aya dua jirim jalma anu pada rubuh dina luhur lemah bari ting hargung nahan ka nyeri. Hek, eureun heula Kang, eureun di hareupeun urang aya rubuh dua jalma tuh. Malah bari jeung ting hargung nahan ka nyeri. Sigan nambe geus aya kajadian di patempatan ieu. Pasti ya malah mun kieu mah. Aduh. Iya bae. Iya awas cicing Teng. Engke teh loba omong di hareupeun urang anu keur nyandangan ka nyeri siga-sigana mah geus eleh tarung Teng tuh. Waduh. Menyawai Kang ngawing-ngawing. Ngatingalin nama maningi pukitu oi. Rubuh ripung itu geningan Kang ngawing-ngawing. Ya hanya ngeta jalamannya teh Kang ngawing-ngawing. Bet nanyakeun ka Akang.
Gua kang lagi kaget nyaho saha eta dua jalma. Ayo urang sampurkeun. Sanggeusna deukeut beki sidik ayeuna mah. Ki Jaroji jeung Sarjan anu pada rubuh bari humargung nahan ka nyeri. Ki Jaroji ningali aya nu datang nyampeurkeun harita reuteup ka lebah Sirawing bari nyarita di barung jeung sumengir nahan ka nyeri. Kisanak teh, aduh, tulungan kuring, leungit budi ilang daya, tulungan kuring, kidulur. Sirawing nyampeurkeun ngadeuketan neuteup antep ka Ki Jaroji, terus ngareret ka Sarjan bari nyarita. Keur naraon ieu teh? Geus karolot duaan kala ketinggal lorer kieu dina luhur taneuh geuningan dina deukeut kamarir. Aya naon ieu teh? Keur anjang-anjangeun. Manya geus karolot kieu ulin bari guyang dina taneuh. Sarjan neuteup ka Sirawing bari nyarita. Aing keur anjang-anjangan. Aing tapi kula jeung anu jadi kurung ieu ngeukeun nyendangan kenyeri. Duh. Nu macakna anjen kodok nulungan. Untuk menang gitu, moyok ke kulo, untuk bisa ngudang, ngurang duaan untuk bisa ngudang, aduh, ampun, ya untuk bisa diantepkan, untuk bisa ngudang, ya lain kergulen. Gimana? Kernyandangan kanyeri, anu bener yo. Kuring soalnya entok nyao. Alah, hampura, lain ngalelewe mas yo. Ngan kuring ngerasa kaget, geus karolot kieu kalah katinggal orer dina taneuh. Aya naon nya telur? Ki Jaroji neutup di ka Sirawing bari nyarita. Kula tadi geus patelak jeung Ki Buyut Ireng ieu sakujur awak asa remek satulang sandi. Sarta leungit kakuatan tenaga. Tulungan kula Ki Dulur ulah diantepkeun kieu. Kabeh silih teuteup ngadenge Ki Jaroji nyebutkeun ngaran si Keling teh. Sirawing banteng bulung, Jumadi jeung Odon pada kaget ngadenge ceritan Ki Jaroji. Nu harita katingali, bangun anu ripuh pisan sigana teh. Aduh, lain meni jadi karunya tungtung teh nya. Aduh. Alah. Kelanan biar kisanak nyebutkeun ngaran Ki Buyut Ireng. Malah nyebutkeun tarung jeung Ki Buyut Ireng. Aduh bener yo. Mana ayeuna Ki Buyut Ireng na? Geuningan teu katingali. Maaf Mas, maaf yo lain ngalelewe nya. Mana ayeuna Ki Buyut Ireng na? Ki Jaroji nimbalan pananya Sirawing. Kalawan harapan dirina bisa aya nunulungan. Ki Buyut Ireng jeung budak laki rumaja nu ngaran si Keling. Pangi jeung kula di dieu nu tetela memang satujuan. Lumampah nuju ka Gunung Halimun. Anu akhirna manehanana nyebutkeun yen saha bae nu wani-wani lumampah nuju ka Gunung Halimun. Ngandung harti kudu balik deui lamun teu terus dibinasa cenah. Si banteng wulung harita kadenge nyarita deui. Wah, mendingan bieu di ngomongkeun ka ngawing-ngawing si burut ngayang ngaliwat ngadieu. Aduh, namun kitu mamuju buru-buru dinyusul ku ngurang Kang. Mula micen waktu ka ngawing-ngawing, ngurang nyusul Kang. Kelanan gampang nyusul meteng. Ya dua jalma teh kawilang tatu di jero nu cukup berat teng. Ari kisanak duaan sahate ieu teh. Cik caritakeun ka kuring. Saha di kaduaan teh? Bayan lebet kudu nyarita rada lila sabab kuring panasareun. Hayang nyaho ka kisanak duaan. Coba jelaskeun heula. Saha kisanak? Saha nu duaan teh kumaha mimitina pangnepikeun ka bantro kakuatan jeung Ki Buyut Ireng? Sirawing antukna menjadi katarik hatena. Hayangnya mimiti ngeunaan kejadian nu karandapan ku Ki Jaroji jeung muridna.
Sarjan nuka bilang teripuh teuing harita ngaguar pengalaman nu karandapan ku dirina. Sanajan ngomongna sok diselang eureun heula bari sumangirnahan ka nyeri. Kabehanana ditetek ku Sarjan ngeunaan kajadian tadi. Si Rawing jeung anu jan sejena harita ngabandungan kana guaran caritan Sarjan. Darilah Sarjan terus mungkas caritanana. Tak. Jadi itu kejadian nganun dadi ngalaman ku ngurang jengyo guru kula nyatana Ki Jeroji. Nya Ki Jeroji teh sing guru kula sampean nya sabat entuk wawung ya kekarangayona pepanggina. Lah entak kudu curiga Mas. Kuring maling jelema jaab atawa beladna Ki Buyut Ireng ngan eta hanjakelna teh nya Ki Buyut Ireng jeung si Keling kaburu inditnya. Aduh hanjakel pisan. Padahal lamun aya keneh di dieu mah bisa panggih meureunna jeung kuring. Jadi ene kumaha lamun geus kieu ya Ki Jeroji? Ki Jeroji neuteub seukeut ka si Rawing. Paneuteub nu ngandung pangharepan sangkan si Rawing jalma anu tacan dipikawanoh ku dirina. Bisa nulungan kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri balukar bantro kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Aduh. Sari ujang teh. Kula minta tulung ulah nepikeun karipuh kieu Ki Dulur. Tulungan kula saatu anjeun teh. Hade aya kuring ngabanohkeun heula diri Ki Jeroji. Ngaran kuring nu katelah si Rawing. Sedengkeun ieu dulur kuring nu awakna siga buta, teu lumrah jeung jalma biasa, nyatana si Banteng Wulung alias Bargole. Ieu nu duaan deui sarua dulur kuring keneh nyaeta Kang Jumadeuy jeung Kang Odon. Lumampah pangna nepikeun ka ngambah ka ieu patempatan tayalian nya carek nuju ka Gunung Halimun. Lantaran boga karep hayang menangkeun kembang pancawarna. Kitu ta Lur. Ki Jeroji silih teuteub jeung Sarjan nu jadi muridna. Kawilang kaget anu lain di kieu ngadenge caritan si Rawing teh. Da puguh ngaran si Rawing kawilang geus dipikawanoh ku dirina. Tembong parobahan Ki Jeroji jadi semu marahmai. Terus nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Jadi ieu teh Jang Rawing teh ya. Bagja pikeun diri kula Jang Rawing. Ari sabab teu sangka bisa tepung di dieu geuningan. Beuki gede harapan kula bisa ditulungan atuh. Nah, Ki Jeroji make nyarita kitu. Acan puguh kuring daek jeung bisa nulungan Lur. Da ente meni sok ngagampangkeun kitu bae Ki Jeroji mah. Ari sabab kula geus lila ngadengi ngaran Jang Rawing jago anu nanjeurkeun adil jeung bener. Ngabasmi sagala rupa bentuk kajahatan, kacut kadoliman, malah tulung ka sasama dumasar kana eta kaayaan kula boga kayakinan. Yen Jang Rawing tangtu bakal nulungan ka diri kula. Si Banteng Wulung kadenge ngomong deui. Wah, Kang Awing, netelang nyingan kitu Kang. Ngayon nama ngayueng rang susu si Keling Kang. Murang ulah micenan waktu nganu tepugu-pugu Kang. Cicing lanan Teng. Ulangan ukur mentingkeun kapentingan sorangan atuh Ceng. Jelas si Ki Jeroji jeung Mas Sarjan teh keur nyandangan ka nyeri kawilang tatu di jero. Eta si Keling bet jadi kabawakeun ku Ki Buyut Ireng. Aduh. Eta teu panuju pikeun Kang Mateng. Sigana mah lamun teu buru-buru digeuing kalakuan si Keling jadi balik di cara ti heula-heula yo. Jadi ngobrol jeung si Anteng di teh we. Wah, namun itu mah ngurang ingit be ngayeuna mah Kang Awing-awing. Ngurang ingit be ngayeuna mah Kang Awing nyusul Nyi Keling anu dibawa ku Simburut Ngireng Kang. Tenang Teng. Pokoknya komandan anu nangtukeun putusan ka hati Teng. Nyiap komandan. Cicing lihat tuh. Bila bakal lo bercerita Teng. Nyiap komandan.
nyiap we siap gitu. Ki Jaroji Mas Sarjan kuring jadi era yeuh lamun teu nyulungan kayaan Ki Jaroji jeung Mas Sarjan. Sabab beta-beta ngeunaan ngaran kuring teh kitu nya. Hebat anu ngaran Sirawing teh nya. Nya kira-kira hayang kitu Ki Jaroji ditulungan ku kuring. Terus lamun geus rada jag-jag kekerek neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Meredeui sapasang panon Ki Jaroji. Kurasaan mah geus teu untupan deui Jang Rawing. Ari sabab kula memang ngarti pikeun ngambah ka Gunung Halimun bakal meunang halangan ti jalma anu ngaran Ki Buyut Ireng. Hanya syukur atuh lamun kitu mah Ki Jaroji. Memang nu geus meunang halangan di tengah jalan mah ulah maksakeun diri Ki bisi cilak di jalun. Ieu mah lain erek ngabungubaran lain rek mubaran ya Ki Jaroji Mas Sarjan. Sabab kuring lain dukun ngan susuganeun kuring bisa seutikna ngabantu sangkan ulah karasa nyeri teuing. Sabab anu nangtukeun nama lain kuring tapi nu maha kawasa anu kawasa segala rupana. Gitu. Sidik cik urang buka heula bajuna cikan cik. Sirawing memang tetegaeun hatena. Upama kudu ngantep kayan Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna, anu sok sanajan lamun ngingetkeun kana kapentingan pribadi mah hayang buru-buru neruskeun lampah pikeun nyusul si keling menjadi anakna. Sirawing anu geus nyangking ilmu pancatunggal memang geus paham deui kana tata cara geusan mulihkeun kakuatan. Sakur anu tatu di jero alatan bantrok kakuatan tina dua dampaleungeunna Sirawing anu ditempelkeun kana dada Ki Jaroji karasa aya wahaneut anu nembus kana sakujur badana anu saterusna ngusir rasa kanyeri anu nyalia rasa kujur awakna. Saterusna lalaunan tanaga Ki Jaroji nu tadina leungit tebet kumpul deui aya kakuatan sanajan teu langsung sekaligus. Hal saperti nu dilakukan ku Sirawing teh tangtu pamohalan bisa dilakukan upama ku jago biasa nu tacan nyangking ilmu nepikeun kana puncakna. Dala sanajan Sirawing oge lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal mah piraku make bisa ngalakukeun tinakan saperti kitu. Ki Jaroji bisa ngoneal hudang jeung diuk dina luhur taneuh ayeuna mah. Malah saterusna Sirawing oge ngalakukeun hal anu sarua. Ka Sarjan kawilang rada lila oge Sirawing metakeun pangabisana gesan nulungan eta dua jalma. Sedengkeun si Banteng Bulung jeung Jumadi mah katut odon ngan ukur ngabandungan kana eta kayaan. Sirawing nyusutan kesang anu renung dina tarangna memang kawilang lain pagawean enteng hal sarupa kitu teh. Sabab Sirawing geus ngusirkeun kakuatan tanaga lapisan geusan ngusir ka nyeri katut tatu di jero badan Ki Jaroji jeung Sarjan. Aduh. Aduh. Capek oge yeuh. Lamun macul mah geus meunang meureunan dua kotakeun. Kumaha ieu ieu karasana Ki Jaroji? Mas Sarjan, kumaha Mas Sarjan? Sirawing ngabagi paneutupna Ki Jaroji jeung Sarjan. Getihna deui ayeuna mah beungeut Ki agetihan deui beungeut Ki Jaroji jeung Sarjan kadenge Ki Jaroji nu nimbalan. Aduh, kula teh bener-bener ngarasa kahutangan budi ieu Jang Rawing. Ari sabab geus ditulungan ku Jang Rawing upama seug tetepung jeung Jang Rawing di ieu patempatan, duka teuing kumaha nasib kula jeung ieu nu jadi murid. Aduh. Nya syukur we aya karasana mah Ki. Ngan ari ceuk kuring mah entong maksakeun maneh neruskeun lampah ka Gunung Halimun Ki. Ari sabab lamun nuju ka Gunung Halimun lain beurut lain hurut. Upama dipaksakeun bisi karugrug sabab Ki Jaroji jeung ieu Kang Mas teh kudu loba reueuh atawa istirahat yo. Kitu teh Ki Jaroji Mas Sarjan garti. Ki Jaroji ungeuk teu sirikna bari jeung lugrag cimata atuh. Lantaran ngarasa bungah jeung nalangsa hatena. Bungah lantaran bisa patepung jeung Sirawing nulungan dirina. Nalangsana lantaran dina kayan seperti kitu tetela dirina masih kena bisa panjang umur teu terus ajal. Sanajan bari teu bisa neruskeun lampah lumangsung jeung nu jadi tujuanana geusan ka Gunung Halimun lantaran mika hayang kembang pancawarna. Kadenge harita Sirawing nyarita deui. Tak kitu Ki Jaroji.
Oke Kang Mas Sarjan. Jadi aing mah mending keneh ngeureuyeuh balik ka lembur. Sabab mana menang halangan di jalan kieu ge meureunna lain jodonna. Bener teh Ki? Memang bener Jang Rawing. Ngan harapan teh muga-muga bae kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh masing beunang sarta kapimilik ku Jang Rawing. Kula ngadoakeun sang Kanjeng Rawing anu bisa ngapimilik eta kembang pancawarna. Sarjan oge milu mairan caritaan. Ya senajan kula ngoge seruana ngieu ngarepkeun supayana nyeta kembang pancawarna bisa ring kepemilik ku Sredek Rawing entok beres amun nyetak ngapimilik ku jelema-jelema nu sejen. Jadina entok menang benang ku anu-anuna ku anu-anu sejen. Jadina entok mikeun kula sing ngedoaken supaya Sederek Rawing nganuk ngepimilikna eta kembang pancawarna. Eta tujuan jeung doa kuring Sederek Rawing. Alah kabehanana ngadoakeun kitu ka kuring teh Mang Mas. Tapi na tacantang tuna sababna entok neon-neon. Wah, Sederek Rawing ngeleleweannya. Ento Kang Mas, Mang Mas nya. Kang Mas mah lebat teuing mending Mang Mas. Mang Mas, kuring memang Mang Mas. Memang gegeran gitu hampurat ke Mang Mas. Memang loba anu ngadoakeun kitu ka kuring teh Ki Jaroji oge Mas Sarjan. Ngan suganan me atuh eta pangdoan teh bener sing laksaneun kitu. Duka ceuing kunaon bet make boga harapan kitu kuring oge teu ngarti ieu teh. Ki Jaroji kedah dilisan. Sabab jelas. Geus bisa disawang ti ayeuna Jang Rawing upama eta kembang pancawarna nu boga khasiat sarta tua kasakten kapimilik ku jalma nu jahat lakuna. Atawa nepikeun ka kapimilik ku jalma saperti kibuyut ireng geus tangtu ieu teh bakal jadi bibit rurujit inung rurusu. Baki mahabu nafsuna tinakan sama menaka sasama hirupna. Kitu teh Jang Rawing. Ayo, nyetap go menisok ayo bae. Ayo, kenilah doana moga-moga sing dijabah ku Allah Ta'ala. Si Banteng Bulung harita milu mairan dicarita. Nya mending ngedenge be kunyane duaan ngengke. Ngupamana ngembang mancawarna menang na ku ngawing-ngawing. Jadina merenan laksana ngarepanana ngurangan. Wah, jadi lobana ngomong na ngawing. Ngabita oi nyimat ngomong makena tenya. Alah na si Anteng geus puguh kana dahar nikmat teh bet kana ngomong ge menih teu boleh nikmat penginingan. Ngulang itu ngatukang ngawing-ngawing. Nguing mah ngomong itu teh ngiburan be ngatukang ngawing. Sanggeusna ngarasa cukup aya di dinya tur ningali Ki Jaroji jeung Sarjan geus teu pati ripuh teuing. Si Rawing katut nu sejana nyata si Banteng Bulung, Jumadi jeung Odon pada neruskeun di lampahna. Ki Jaroji jeung Sarjan neuteup kanu pada lumampah. Kadenge harita Ki Jaroji narik napas panjang bari nyarita. Bener-bener urang bagja Sarjan. Upama teu tepung jeung si Rawing duka ting kumaha nasib urang ayeuna geus tangtu meureun urang teh bakal ngalungsar tanpa daya di patempatan. Sarjan neuteup ka guruna bari nyarita. Memang entok nyangka ento nyaon sugan teh lain si Rawing teh ando aneh. Heuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.